mantra-mantra winulan sastra tinuara panjiang ngawus sinenggih kanda Purwantara dupi basa Purwa hartosipun wiwitan dupi tara hartosipun sarita opo iki dalam sarita ingkang dianggo jejer cinarita boten wenten malih doh iya iki kejabi ti salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Astinapura lajeng Nagara subur makmur gemahari pahloh jinawi aman santosa kertalaharja iya iki sepi paling tawong rampong nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan sami sarnang garis ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman iya iki watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijina hingi aja juluk Prabu Kresna Dipayana doh utawi Prabu Abiasa leres ingkang sampun wontening setinggil binaturata lengahing didampar denta pinalipit ing sosocari nenggana wartna doh lemek paputrang wedane ginanda widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari iya iki remagan klian ingkang putra panengah kakasih Raden Pandu garis kawuwuh ki Sabda Palon Semar Lurah Kudrapawana sabe tungkul hamari keludatnya mah dari Mang Sabda ajrih ningali pamor sang Nalendra leres watak wantos Prabu Kresna Dipayana dudu wong samanea mangno satrusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusa doh inggih saciruhing metu sakacaping nyata weruh sadurung winara mangno sahingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani jama ambek sadu santa budi anu jadi panutan hamba rakyat sadaya tina rengkak tina paripolah oge dina ngajalankeun roda pamerintahan teu aya nguciwakeun ka hamba rakyatna istuning mulus banglus gembleng katut salamet anu dina danget ieu ngahaja di haturanan linggih ieu Raden Pandu Kuramana di Karaton Nagara itu kaayaanana sang Nalendra seriten nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna seriten nun ing pasewakan busana maneka busana maneka warna derba kapus kita kemudian nangiang pajeraking sarwarukma renggeng manik ngawarata di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Astina doh iya iki
Sang Nalendra Ajejuluk Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiasa. Iya inggih. Remagantian putra panengah kakasih Raden Pandu. Kawuwuh kasepuhan Ki Sabda Palon Semarura Kudrapawana. Anu tikawit sesepuh dugi ka ayeuna ngingislik Ki Semar Badranaya. Kulirahangan di kakawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Duh. Buah ati kembang soca mustika amat di pawenangan. Garis. Anu payus dipiagul kalayan dipireueus nger. Yap kahareup Pandu. Teping nodama Ramat Dewaji putra nampi kana pembage kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semah sungkem kohonyuk panjenengan Ramat Dewaji pujastuti hidup. Garis. Ditarima kedua lengan ken sakatuh simpen pulungi ati punding mastaka. Kalihna perkawis tansah diajeng-ajeng aya pikersal naon pulwa panjenengan Ramat Dewaji ngangkir linggih putra. Tenang. Sasewe. Kahareup Ki Sabda Palon Semarura Kudrapawana. Allah kapayun. Kahareup Kang adu aya anak nu nampi rebu nuhun laksa ketika bigahan kana naon rupika pembage nun kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semah sungkem kahunyuk panjenengan Gusti Prabu ditarima Semar kahunyuk juragan Anom nuhun Kang kalihna teh eta hapunten ieu kumawantun ngadampa pagelaran jisim abdi anu tara biasa asaku tetegeun jisim abdi teh nun pangaruhna dugi ka balelo jisim abdi teh dina waktos ayeuna ajrih nu taya papadana. Ulah kitu Kang. Ulah kitu. Dalamun dibalikeun mah ieu teh hakikatna mah kaula nu ngadunungan ka rakyat. Tuh. Garis. Da demut-demut mah eta kulan. Sanajan dina syariatna oge Sumohon. moal pati-pati kaula jadi raja. Lamun eueuh nu dipingpina nyaeta rakyat. Ih, katenan. Kaula teh nepi ka sagede kieu teh ku ayana ti rakyat. Diraya sagalan. Buru-buru geura balikeun. Garis. Asa ti rakyat keur ka rakyat ti rakyat. Senangkeun rakyat teh kitu. Sagala rupa ge kumaha anjeun sanajan dina ieu roda pemerintahan teh raja. Tetapi mun eueuh rakyat mah da kaula teh rek mingpin cucungu. Katenan. Nuhun. Jang Ulan. abong kena raja ambeg sadu santa budi cu. Ih, atuh kantenan uang. Mudah-mudahan we sing nurun dugi ka putra-putu Lares. kasolehan eta teh ujang. Sumohon uang kulan. Mudah-mudahan Raja kuladan sama kulan. tansah diajeng-ajeng aya pikersal naon Ramat Dewaji cobi atuh nun. Sejak ngupingkeun jisim abdi aya naon geuningan ieu teh maksad pribadi rupina. Sing naon janten kandungan teh atuh kulan. Kieu kasep. Doh, cobi. Memang ngahaja dina waktu ieu teh ama
nyeluk anu jadi anak teh dilantarankeun tina kapanasaran jeung tina kamelang Doh. Leres. tina kahariwang leres hariwang isuk jaga ninggeto atawa isuk pageto ama ninggalkeun ieu alam rame Bolah. Caringin di buruan. Eta tina hartina rumpak saringin diburuan tina kahariwang teh ih eta. palias nun teu bisa Bisa dipikayang demi da eta mah pan teu bisa dipikah hayang jeung teu bisa dipikah embung laras. leres sen ai kahoyong mah da sing panjang we sen Amin. Iya. Sami sadayana ge kitu. Lawaka. Kasahana gunungan da. nuturkeun ka hayang jeung ka embung teh ripuh Laras neglan. Alah. Dikeun bantis. nu matak sapanjang tapakur hasi tina tapakur teh si horeng di dunya mah ulah hayang komo embung saperti urang memeh kadunya pan teu hayang teu embung gelarna kadunya teh Wah, tenan. tak ayeuna geus gelar kieu tina teu hayang jeung teu embung atuna haloba kahayang Benernya. ari hayang jeung embung eta hartina nafsu Diherang pan. ulah hayang komo embung Kosongkeun we. hartina eta teh keur meupeskeun rasa kapanasaran dina diri Rasa ujung. keur meupeskeun rasa kacangsayaan dina awak Sumuhun. Laras. Ngaleungkeun ujug ria di dinya. pangersa timalan ngan di dieu manusia diwajibkeun neangan tarekah usaha Diwajibkeun urang teu hasil ayeuna tuluykeun isuk teu hasil poe isuk pan aya pageto cenah pageto teu hasil keneh eta mah da biasa tapi lamun urang berusaha terus eta ngaranna luar biasa eta disebat ikhtiar teh urang. keur naon aya kecap sobar jeung tawakal hartina ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan ieu dina ngudag bab ilmu insan kamil mukamil laras nyaeta ngudag ilmu sampurna dina jero ning sampurna da ai sampurna mah geus urang teh ieu teh kari we nyampurnakeunana naon sabab sarana jeung prasarana geus dikumpitan ku anjeunna Walah. ceuli jeung dengena panon jeung awasna jeung sagarupana Sumuhun. timbalan naik we ayeuna kana ieu wujud ieu media teh da awak teh media itu bisi engke kahareup hidup dipercaya muncul di tengah-tengah masyarakat nuluykeun ama eta panginitan teh laras kade mi HP ama sakedeung deui tingali ieu buuk geus bodas Dah. boga anak 3 anu hiji cacat Caca. nyaeta lanceuk maneh dastarata panona teu nempo Olong otot. olong otot ti mimiti lahir Anu bungsu cacat. anu bungsu si Widura cacat deui Umur 11. Sampean tah lintang ti hidup anu normal anu bakal jadi penerus ama jadi raja di ieu nagara Pandu Lain beda-beda lain. Dah, iya bi. bungahna Pandu Dewanata ngagebrai manahna Pandu anjrah ingkang puspita arum kaselir ing samiron nomri Arkadung kongas gandane mawe laras tresnaning kriya
bagja nu taya papadana Rama Dewaji mudah-mudahan naon rupiah patwa jadi jimat paripih kangge putra mudah-mudahan bagja cu atuh kan tenan wah sakitu tiama ayeuna pamungkasna sae lanceuk maneh sanajan bari jeung olong otot bari jeung teu ningali tunanetra laras bari teu ningali hartina geus leuwih ti remaja langkung ulah tos yuswaan ku ama sok diintip lanceuk maneh teh geus beger teh paingan ulah nya ge teu ningali da normal meureun eta nama aing nguping buka koko kayam teh sok nyarengeh paingan ulah lel wae anak eta pagawe karaton aya dicabak kumanehna teh sok diciwit ari aya jadi lamun nyabak kulit awewe teh manehna teh jiga anu bunga sumanget hartina geus beger tos beger bagja ama teh kuninggalna kitu laras asok wayahna dina danget ayeuna teh selenting bawa ning angin kolepat bawa ning kilat beja tinu beunang dipersaya geus nyebar yen di negara Mandura di Mandura aya saembara putri laras nyaeta sobat ama teh raja teh anu kakasihna Prabu Kunti Boja loh kagungan putrana teh opat hiji Raden Bangbang Soda kaduana Kunti Nalibrata katiluna Ugrasena kaopatna Arya Prabu kaeta putri teh Kunti Nalibrata keur disaemarakeun ayeuna Sugan jeung Sugan bari namah pangalaman laras namah wawasan Gusti tak kitu malah hidup calon raja di ieu negara asa wajar pisan engke di mana hidup di istri nante disagigireun hidup aya jodona aya pangdamping nyaeta aya pendamping aya nu marengan aya pemesuari pikeun ngaluarkeun eusi hate teh paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan paduduaan teh lintang ti jeung pamajikan sumuhun ya akang ala suga luar biasa Allah luar biasa kumari akang lain eta heueuh jeung sirikeun Raden Dastarata Gusti Dastarata nya oge manehna teu ningali Kang ai panggih jeung dewek sok ngagabrug burukan awewe heeh geus beger mana kitu ge budak teh wake nyium iket segalanya heeh ai beger mah diwarah ku akang teh ai ku kitu teh mah heueuh pangwarah dewek teh baheula oge ari akang mah beger wae ai akang mah beger wae ari kawin acan ya Kang doakeun euy Raden Pandu ieu kantenna anu bakal tiasa neraskeun karajaan sumuhun ya kitu nya yang sarana naon we yang ulang Raden Pandu kayung-yun teh budak teh kayung-yun budak teh eta ku sopan santuna jeung teh aya carekeun ramah tamah DP handap asor nya kanu kieu kanu kieu teh mode Pak Agus Lioban gitu nya bode Pak Haji Agus jauh jeung maneh-maneh bode apih romantis jauh we jeung tukang genyereng mah jauh
senaka dieu atuh si cepot teh Kang sawios si eta mah sok ngerakeun sih si eta mah dibawa ka karaton segala dicabar kitu kasih jadi maksud ama teh wayahna ini ka nagara Mandura saembara blabar kawat ilmu geus aya geus nyampak ngan kade lamun rek init ka daerah batur ka nagara batur sabab yakin bakal beda budaya urang kudu bisa adaptasi jeung kaayaan di ditu hartina pindah cai pindah tampian lolonokan panginten nu rupina bade ayeuna keneh bade mios ngajugjug nagara Mandura Harja bra Kakang Semar kulan wayahna barengan mangga si cepot bawa baik saya mangga saya bra bade kapaan Pemda rampung daud tutas pangandika bra lumampah jeung lumaku neraya lumundur mimiti neraya ngerana dan nerah hengkang kontur saking pangkonan nalendra wayah nawe Kakang Semar nah daparatos jadi kewajiban jisim abdi mudah-mudahan tuang putra ginanjar kawilujengan salamet di perjalanan tiasa mulih dewe kadis kalayan hasil mudah-mudahan Pramios nun bro dan nerah hingkang kondur saking pangkonan nalendra mudah-mudahan kasih selamat aja bade bebersih eta canak ieu bantun sadayana dibersihan ku eceuk punten sakali deui teu sanes kirang sopan bade bebersihan geus bebersih maklan bisa ngobrol jeung tatangga teu tener sagala rupa oge kudu angeuskeun heula digawe angeuskeun heula pagawean bisa curhat geus kitu saeutik gedena ari angeus digawe mah moal ditegor moal nu penting mah gawe
nu penting mah gawe heula nya tadi dia meureun kontribusi bibi teh sumuhun bibi bisa SMS-an. nya lara timpa balik bibi kadunungan teh kudu kitu da rumah sa digaji kudu ka hiji rumah sa digaji da aja jelema nu digaji geuleuh kadununganana nya ai gaji mah ditarima ngan kadunungan izin nu kitu teh naon sababna eta teh tina goreng hate tina gorengan teh munafik teh matak geuningan ai bibi masa ada sok ngupingkeun kiai heuh oh percanten saur kiai cenah kumaha teh bibi oh sok kadenge qad aflaha man tajaka naon hartos ha di dinya domirna teh kana hate oh nuduhkeunna teh jadi bagja pisan hirup di dunya keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena bener bibi borokan jadi si horeng eta teh babasaan teh universal nyai oh sumuh tong borok keur manusia heuh mobil oge pan ai kotor mah kabilatorna geuning gerejed moal bisa maju geuning heuh jelema ge kitu sarua malah ku goreng hate mah moal bisa diubaran ku salat moal bisa diubaran ku zakat puasa mau ngahaji bener sanajan eta dilaksanakeun tapi tetep hatena goreng moal ditarima moal bener sumberna na hate da sumberna mah geuningan kudu balik deui ka fitrahna jelema mah nya kana kebersihan teh kana kebersihan hate teh sumuh malah dijamina oge pangbagjana pangbagjana hirup di alam dunya hodengekeun heula atuh apan sidik kita tadi oge ngabejaan bagja hirup di dunya lamun geus bisa ngabersihkeun hate nya eta pan sumberna teh na hate sumberna dina hate sagala rupa oge sumuhun ulah nyai teu disaha-saha anu bersih hate mah bagja we di nu bersih teh mah dirabu di pangku anu goreng hate mah da kaituna ge bakal nete semplek dincak semplak kitu salah kieu lain tunggu di parut catang dirumpak nya picilakaeun picilakaeun kaituna ge nya iya sakitu ti bibi assalamualaikum waalaikumsalam bibi jangan abong kena naon aya akang pinuh ku didikan jeung atikan oh katenan budakna soleh budak soleh Raden Pandu kayung-yun tamu budak teh neme teh kumaha kulan ka ibuna karakana ka para pini sepuh sadaya sungkem dah pada ngusapan pada ngadoakeun eta mah pugu budak carekeun carekeun teh juragan Pandu teh tibu budak ti murang kalih keneh ge kula daek peurih ongkoh budakna paingan peurahan atuh nu matak ayeuna hirupna teh peurahan we sumuh sarengkak saparipolahna teh laras tah di dieu pentingna didikan teh jeung atikan sumuh war pangajak kasadayana dina ngeunaan pendidikan kumaha diolahna ieu sumber daya alam lamun ku jalma-jalma anu teu berpendidikan atuh katenna tangtuna oge kudu ngaliwatan heula akademis naon bae da rupa-rupa ieu teh
piduiteun teh anu aya di lemah cai urang moal sangsara sebenarnya mah moal Kang hah moal asa urang nyaeta kari sumber daya manusia anu berkualitas asa daek mikir urang tong borok kitu dina kitab oge pan genep rebu genep ratus genep puluh genep ayat 830 genep ayat eusi tungtung ayat sumuhun untuk orang-orang yang berpikir. Betul. Anu berhasil teh nu malalikir gini euy. Malalikir jeung loba kadaek eta. Loba kadaek. Ya. Kerja keras. Tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah. Oh. Alah, yang Kang. Pak Gubernur can sumpingnya. Oh, tadi nama rek dialog interaksi jeung dewek. Macet. Kewe sakedap deui. Setengah zaman deui meureun nya. Kang tah. Nya sok atuh lagu-lagu heula nya. Oh. Tuya meja saking prawengwang tindalang ya ampe kirine sekar pinuji sekar pinuji lumut nyebar kastori panglus lampahipun Raden Pandu putra mahkota nagara Astina Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiasa saja jalan tekaur ku jalma-jalma anu nyolongkrongkeun panangan ngajak sasalaman margi kasohor ieu Raden Pandu teh putra raja anu nyaahan dedeuhan welasan asihan DP-DP handap asor saja jalan nini aki-aki budak ngora jeung sajabana maksad ngajugjug nagara Mandura metu alas manjing alas Kang Samiam Raja Desa tuna lampah eta kacarios di nagara Mandura putrana Prabu Seti Prabu nagara Mandura nyaeta sasatna anu dijayakeun Saemara Prabu Kunti Boja opat putrana diantawisna Bambang Soda anu jadi jago Saemara anu di Saemarakeun kakasih Dewi Kunti Nalibrata aya anu jadi panata calagara Saemara nyaeta Raden Ugrasena atuh Raden Arya Prabu oge nampi pendaftaran ieu Saemara parantos berjalan saminggu Bambang Soda teu aya anu ngelehkeun malihanan dina danget ayeuna seueur patandang anu sararumping bade ngiring Saemara ku kituna ieu Saemara teh bebas ditongton ku hamba rakyat negara ti dinten ka dinten di alun-alun nagara Mandura Harja ngajajarna nu isalan rupa-rupa angean leuteun tuangeun sareng sajabina
murudul ti kampung datang ti padesaan cing parut sengis ti kepakemitan sepuh anom margi ayana saya marah teh bebas ditonton itu kayaanan atuh bikin ngaronjatkeun perekonomian di negara tuh iya luar biasa margi nonton teh sanes mung ukur ti negara manura wungkul ti luar negara geus seueur anu ngahajanna rongton sae marah leres kaayaan di alun-alun negara Mandura jalma kawas lulut duh kulon wetan kidul kaler pepek nyaeta di tengah alun-alun diayakeunana saembara putri iya iki Dewi Kunti nalibrata di pajangkeun dina papangungan wallah iya iki di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan dinten kadalapan sadayana nonoman mah paningalina teh dipuseureun ka ieu putri ku kagelisanana wallah leres anu mawi seueur anu katarik kata jika pati-pati kapentang asmara oge ku ayana kagelisanana Dewi Kunti nalibrata iya iki dugi ka kasohor ka mana-mana ku kagelisanana wah tantos ku kituna ieu panata salagara dinten kadalapan mangsa enjing-enjing kumaha kulang parantos sumping ka tengah lapangan alun-alun bade muka deui acara dinten kadalapan iya iki nyaeta Raden Ugrasena alu mampah ngeprek soder merak ngiping sosoderan tina gendengane pun gawil ardia para pamila iya gerak baja Mungkus satria
Hanterin merang bajuan di susang perang kanca Kulan aya pikersana naon Aden dina dinten kadalapan ieu sumohon kumaha Aden mudah-mudahan langkung sukses tibatan dinten kamari amin amin kalaya nuhun kana pidoana sumohon ti sadayana anu sami rawuh leres lansarna ieu acara kajabe ti bantosan ti sadayana pihak. Oh, katenah deh. Kukituna di dieu. Deres. Ieu kajadian teh urang pageuhkeun. Nyaeta dina sara paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong. Hirup kumuh babarengan. Kedah sauyun. Anu penting saha teh dina sagarupa. Ih, atuh kan tenan deh. Leres. Say. Murub mupiarat sahaya nira Murub mupiar sahaya nira lawa Raden Ugrasena Duh Rayina Dewi Kunti anu dina danget ieu jadi panata salagara sayembara. Iya iki. Pamilon ngajajar dina tempat nu parantos disayogikeun. Nyaeta dinten kadalapan malah dugi kadanget ayeuna masih keneh aya anu daftar kitu kayana. Sorak kadah hadir. Manusia gerakar Persia. Gerakar yang pondok Gerakar Persia. Bisi kabur hujan. Mangga antos. Pondok poe cia bisi kabur hujan. Nuhun. Ku kasumpinganana sadayana para penonton nuhun. Anu dina danget ayeuna Euyeup katingah hempak merbayaksa sepuh anom jalar istri di ieu alun-alun nagara nanging dina danget ayeuna kaula bade pepeujeeh kalayan umajak dina mangsana seueur jalmi anu model kieu margi ieu teh kirang-kirang ti jalma-jalma anu neangan kasempetan dina jero kasempitan utamina ka ibu-ibu dina seueurna jalmi kieu panuhun ulah ngangge perhiasan anu berharga ulah pamer we ka ibu-ibu hartosna ulah pamer perhiasan margi eta teh ngondang kajahatan
dinten kamari sareng mangkukna dompet dugi kaya ratusna malih aya anu kaisalan dompet teh sanes mengukur artosna wungkul tapi serat-serat anu penting doh eta Taye mudah-mudahan atuh cing tarapti urang bae dina mangsa nonton kieu. Sing waspada we urang. Oge ka para wartawan anu ngaliput ieu pagelaran atanapi saemara. Lares. Upami bade ngaliput oge bade ngaberitakeun dina surat kabar saena konfirmasi heula ka kaula. Katenan. Beres. Biar jelas. Margi kaula apa ieu teh tilawan politik kaula. Nyaeta pajarkeun teh ieu saemara teh ngamonyah-monyah duit negara. Walah. Panuhun. Teu pisan-pisan bujeng ieu kanyaring teh ngimpi-ngimpi acan. Kaula dina ngawaraga dan saemara ieu henteu saperak oge ngaganggu kana anggaran belanja negara. Malulu ieu saemara teh waraga tina anu daftar saemara nyaeta kagegelan mutlak tinu bade saemara tak itu banawi malihan nguningakeun seueur ieu sisa waragad doh hasil tina saemara ieu tangtosna oge bade di gunakeun kaya kepentingan negara sang bangsana. Pangwangunan anu nuju di keureuh di urang. Nggih. Ulah. Tak kitu hapunten bae hapunten. Tak kitu carana teh. Jadi supados ngangge etika anu leres. Margi pan kaula apa yen di wartawan oge aya kode etik. Panuhun. Sakitu ti kaula wah beres ya beres mangga rupinan dinten kadalapan ieu urang ngawitan Putri Aceh Kunti Nalibrata parantos aya dina papangungan di panggung dipayungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan geus dipamerkeun jago saemara tetep nyaeta pun lanceuk Kakang Soda doh anu dina danget ayeuna masih keneh jag-jag belejag saeng sia kalayan patanang anu parantos katampi ku kaula catetan doh kumacing saha di antawisna patanang anu neme daftar leres nyaeta ti Nagara Mandaraka wah Mandaraka saja cia anu kakasihna teh Raden Arasoma wah Arasoma yo Satria Mandaraka anu parantos aya di catatan tempat pamilon Wilujeng Sumping saderek Arasoma ya nun doh sae atuh sabada Arasoma sumuhun saya aya patanang deui malihan macia aya anu daftar katampi neme tipun Adi Arya Prabu anu nampi pendaftaran sumuhun nguningakeun aya anu daftar ti kasatriaan doh ti putra mahkota Nagara Astina kakasih Raden Pandu iya tak kitu rupina mangga rupina dina dagat ayeuna urang ngawitan bae hidup Pak Bangsoda hidup hidup tako rumah tako ge jangan tis ulah ngagulung wae kai tak gitu Jang Ustad Jang Amir Pih Barjan Kang Haji mah tara mere racun ceuk Kang Haji lala jong eueuh haram eueuh Kang pilot atuh are-are wae yo bener ieu Jang Ustad utamina wae
haram ngadukeun jelema Ayeuna lalajong. tingali atuh kronologisna nuhun Kang Haji Ber. ai mana we teh ieu mah Kang Haji mah seuri ku Jang Ustad teh harita tah Kumaha tuh teh? bahasa Jang Ustad ini kan Jang Ustad kawan putra putri din yo budak teh seberiji nu hiji mah lalaki nu hiji awewe nu cikal mah tah budak nu awewe mah pemurus sekolah di kota ya mudah-mudahan boga bahasa keren mudah Jang Ustad aduh keren mata kurang kurung batok hirup era eta budakna teh bebeja ka Jang Ustad nya harita teh ya Pak yang diri bonding gitu nih ya cek Jang Ustad teh naon nya diri bonding teh diluruskeun gitu nih ya harita Jang Ustad ini boga bahasa keren atau ti anak bahasa ieu bahasa salat di masjid makmum masih kene pabalatak dengan mangga satu acarna ngalaksanakeun salat para wargi sadaya supaya diri bondingkeun heula wae atau dibeja-beja tuh ngajeng eta Kang Haji tapi ka hebat salat oge aduh nu ada yang Ustad abeh regreg yang Ustad buru-buru yang Ustad ka Mekah buru-buru yang Ustad bisi tereh maot Aduh, benar. laksanakeun rukun Islam nu kalima Mempunyai kesempatan itu. sawah lega yang Ustad mau isuk-isuk ini ke sawah tak balik di Mekah mah moal macul senang sarana hayang ka Mekah mah nyaring tengah peuting yang Ustad tahajud Benar. sabadana tahajud surat Al-Ikhlas 30 balikan Surat naon? itu deh wih surat Yasin 2 balikan Surat naon? sarang surat tanah pecakan hayang ka Mekah mah Senang. insyaallah moal macul deui balik di Mekah mah naon sababna apa dijual sawahna Senang, Jang Ustad. Balik dari itu mah senang. ya usah sampai lah aduh heula ya jago teh euy oh luar biasa ya Ustad loh ubi Kang Haji ka Mekah teh tahun sabaraha nya lah ka Mekah teh tahun sabaraha wah insyaallah tahun hareup Jang suka teh ngus acan aja acan Arasoma emut kana Purwa Daksina. Purwa marang wiwitan Daksina wekasan. Ya inggih. Emut ka mertuana nyaeta si Bagaspati. Anu parantos ngahiji kalayan jadi ajian anu kasebat ajian Candra Birawa lajeng dipun ambat arasoma meremkeun socana rafsida kapsina kutunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa Ye. dene rahing kang ngawatek aji kang linewi ngawatek aji Candra Birawa ngabelegedeg di payuneunana nanging katingalieunana teh mung ukur ku ieu arasoma nu sanes mah teu tiasa ningali
Walah, leres. Ngebelgedegna ieu ajian Sandra Birawa. Ieu. Mbak kapiatur dunungan. Nuhun. Aya nang dieu ce. Walah, jangan jelegedeg. Wayahna kaula tulungan ieu. Wiwirang di kolong satang disurahkan ku masyarakat. Kasere. Pangmepeuskeun huluna si Bambang Soda. Bambang Soda teh tuh jantan belah itu. Jago Mandura. Jago Mandura eta. Jago saemara teh eta. Tong melang Mandura mah jagona ge dina sate. Sate Madura, Sate Madura. Eta mah ari. Jeung ramuan, jeung ramuan, jeung galian singset. nya jeung pot. Eta mah entot. Soke. Cenah nyampeurkeun ka dieu tangtang. Tapi wayahna panangan salira ge kudu ngulangkeun abeh katinggalina diteungel ku salira. Mangga. Bambang Soda. Ternyata lamunnya lalaki langit lanang jagat totosan pujan huli. Di dieu dieu teh jeung aing. Aya kene karepikeun ngalawan ajeun Rasoma. Emangna aing geus keok kitu? Mun kula ngejat di pakalangan eta kaciri keok. Ieu. Geura serang aing. Sanajan mau pinter hora katenger bisa hora katarahaku hora tak wedine. Walah, eta Ajakakeun basot Rasoma. Ora tene mobrol ketibaran kesakten kula. Diladeni sakarepmu. walah. Pindah. Dek nyerang apa rek diserang? Serang aing. Pindah stiker sahyang tumampara. Ieu ge. Barang tos caket. Ieu Bambang Soda nyerang ka ieu Rasoma. Deres. Aya nu ngabeledag karena mastaka Bambang Soda lir dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Ieu ge. Ngaburi nyai dugi ka katur lengan ieu Bambang Soda ngajungka di pakalangan. Nyaeta ku ayana ti sapangkeureun buta gede nanging teu katingali ku umum. Laras. Nyaeta ajianana anu kasebat Sandra Birawa. Tak kitu rupina para wargi anu nonton sadayana. Kumaya. Mangga ayeuna patanang nu pamungkas sakaligus pamungkas. Nyaeta Kakasih Raden Pandu ti nagara astina. Ya. Penasti kersahyang tumampara. Doh, ieu ge. Kitu cacandrana ye Candra Birawa. Bisa mati soteka jalma anu pinuh hatena ku rasa dendam jeung ewa. Jelema keur ngalamun tapi lamun jalma anu muka sapah tobros paningalina kalayan seren sumeren kanu kagungan cinekna ka jelema bersih hati moal mampu ngalawanan. Atuh ieu jadi malik ka dirina. Doh, ieu ge. Rasoma anu kagebug ku ajianana. Rasoma ngalumuruk lir kapuk kaibunan kapas kahujanan. Kagebug ku ajianana kene.
Kumaha? Aduh. Sadaya-daya panata salagara. Deh, eta we. Lulus asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan kaula madrin. Tu geuningan. Alah yang Akang. lamun teu era aing ka tengah lumpat deui. Wah, baru tengah gabruk mah Kang. Wah, mau teu diakor ku aing dunungan aing. Bangga Kang boga dunungan teh. Kumaha Pasya? Cinca. Keputusan tiara sama kumaha? Rumasa kaula teh ampun Pandu. Sadaya-daya Pandu. Aduh. Disik-sik dijieun kunyit dicacak di walang-walang kaula masrahkeun ka sampean. Mi HP pun adi madri mulah dinyeri Pandu. Alah. Eta saudara. Nguningakeun anu kenging saya marah. Sayeup. Kalian sekaligus dua putri. Raden Pandu Tiastina. Hidup, hidup, hidup. Atuh pami kitu macarana. Kedah aya acara seren sumeren di Lebet Karaton. Mangga diaturanan ligi. Mangga diaturanan ligi. Kitu kaayaanana Pandu Dewanata sakaligus kengeng dua putri hasil saembar mulih ka nagara Astina nyaeta hasil dua putri Kunti sareng Madrin tunda lampah eta Doh, ieu ge. kacarios di satengahing marga Leres. aya satria ti nagara Plasa Jenar Doh kakasi. kakasihna Raden Suman Doh. di sarengan kurakana nyata Dewi Gandari Leres. ieu Raden Gandara kairing kurakana Dewi Gandari palai ngiring ningali saembara Leres. alu mampah di satengahing marga Aceut Aceut Gandara Aceut tingali aya jelema ngaleut aya jelema liwaan awewe dua saha eta Doh, ka atuh kula. tobat jo tobat teh tingali aya lalaki nepi ka ganteng gitu Kan pilot mah. hei Satria Kakang Semar kulang mi HP Kunti jeung Madrim Leres ngabiat wae. ya Akang. Naon? dunungan aing mi HP-keun ka Bapak dewek Ya. mi HP Kunti dina waktu magrib Teu kitu lain. Kunti jeung Madrim bereuna ge. Adi dengekeun. siap kalian neratan ngademan datar nera ngademan aduh kemati Gusti pangulingan datar neratan ngademan pangulingan
Gendera ingkang sampun pratan Gendera pada Gusti Maha Agung naon ieu menika kara acek ya aduh acek teh cing tanyakeun saha kitu urang mana ti mana nomor sabaraha nomor HP na nomor sabaraha tanyakeun nah ieu acek tuang rakan pikeun terewes nomor 7 ya akang ceuk aing oge juragan panu ngaliwat mateng boro budak ngora nini ngelepek atuh Boro awewe lalaki ge Kang. ya ngelepek nini kabentar gelap adi teh teh tanyakeun saha kitu urang mana ti mana Satria gaula nun kula Satria aduh nepi ka andalemi kitu sasauranana Satria teh sih ngaranna tanyakeun dong naksir taharana ngan hanya ka saeutik ki Satria teh ngahabet resep ngukut marga satwa buat teh ka akang teh anjir ka aing je Wah, henteu Kang. ai marga satwa kitu porosotkeun sajampingna ku aing gunting kutangna kayaknya jauh porosot Satria kaula saha ngaran pami dipersanten mengaran kaula teh Pandu leres aduh tobat teh alus ngaranna tanyakeun papanjangna Pandu naon Pandu Sutisna oke Pandu Suhendi Pandu ngaran leres di mana kaula teh ti nagara Astina tobat ti nagara Astina nanti pusir daya atawa kaula teh ti karaton kuningakeun bulan ieu teh putra mahkota wah Raja Astina putra mahkota negara Astina Raden Pandu aduh Gusti tobat teuing ya keur kasep kuningan ieu teh putrana Raja Astina anu berat beunghar keur kasep teh putra raja tanyakeun geus boga pamajikan acan di mana neme ke dupi salira teh saha ngaran kaula leres Gandara Suman Suman Oman Sidodadi Haji Oman atuh sing ngecap duit biasa Haji Entis sing ngeunyeun macam teh make piaba haji nenek micin salah di mana neme wangsul ti Mandura mulih ti Mandura leres bade ya bade wangsul ka Astina neme teh tos ti Mandura teh tos ngiring saembara ngiringan saembara atau palinten para sareng saembara para anton aduh dikersakeun kaula teh hasil ngagono putri 2 dah nya eta Kunti Nalibrata sareng Dewi Madrim ti Mandaraka aya 2 nah ada hiji Kunti nya kitu pangiten lalakona kaula teh kedah hasil teh 2 jadi eta pigarwaeun teu acan jadi bojo kaula nah margi kaula teh gaduh lanceuk Gitu. Maksudna kumaha cenah? kakasihna Kakang Dastarata kaula mah kumaha pamilihan nu jadi lanceuk we moal bade ngalalangkungan jadi salira teh maksad ngiringan saembara sae atuh ulah pugagnya lampah pugag lampah kumaha bade ngiring saembara mah tiasa bae tiasa naon kapasih geus-geusan istrina paratos kagono ku salira doh da kaula oge hasil kitu ieu mah supados walatra we
bade ngahargaan kana lengkah salira angkat ti ditu ka dieu mangga teh teuing itu dua putri kasangakeun syaratna nya syaratna mah kedah ngelehkeun heula kaula we kakara aing ngadengekeun dunungan ujug ai kakara saumur ngingicrik teh lain ujug abeh walatra jadi sombong di mana ngajodoh teh meureun moal aya gangguan lamun kitu mah bagja tah kitu teuningan nanging sawangsulna upami salira anu eleh naon syaratna aceu borohkeun aceu borohkeun ieu buru-buru heug maneh elehan tarik bogohna teh awewe teh heeh lain nyarentos pisan bogohna nyon kadunungan aceu kumaha upami kaula eleh aceu kersa dipasikeun heuh teu naon suka aceu marido doakeun ayeuna cing eleh pami kitu carana panu siap tenaga pikiran mangga tega lara tega pati tega satuju kaula aceu wayah lamun kaula eleh nya doakeun ayeuna cing eleh mundur ceu Pandu ulah didoakeun cing meunangnya sayang anjir iya mai hani iya maju Pandu daya aceu cek oge nya aduh cuman da cek nu kitu teh lamun teu didoakeun ku acek eleh mah moal kieu kita kepengen nyalahkeun ka acek sing ridho acek dibikeun asik acek jadi jelema beunghar aduh ece jadi jami kaya keneh Pandu laula sadaya-daya kaula nyangakeun beung tanger teu-teukeun suku genteng blokeun kalayan bade nyangakeun pun lanceuk acek gandari alah jang tilu da awewe tilu sekaligus Kang Aboy sekali init nya kaboyong da duh jing sopan jalana soek euy duh lain soek aing nyaho naon mejus jadi anjeun teh rumasa eleh rumasa kalayan nyangakeun pun lanceuk panuhun we ulah dinya nyeri da sanes kangge kaula ge gaduh lanceuk kagungan raka leres putra mahkota negara Astina teh tilu nu kahiji lanceuk kaula Kakang Dastarata kadua kaula teh panengah katiluna Widura jadi ieu teh lain kangge salira kumaha pamilihan nu jadi lanceuk we kaula dah di dia awalna kaributan di negara Astina kena ieu Dewi Gandari teh bakal kapilih ku rakana nyata ku Dastarata jami lolong ponsonong itu kayaanana dugi kangke ieu Gandari teh sumpah doh hayang loba anak ratusan beres nyata hayang Malaspati katurunan Pandu kitu kayaanana ieu tina nyedotna cinta deudeuh ulas asih engkena barang duwi ka karaton Astina teh tina
asih timul bensi tina nyaah timul ngewa Beres. awal tina kaributan antawis turunan Dastarata jeung turunan Pandu Iya ge. yakin bakal jadi Bratayuda antawis Pandawa Kurawa teh tidinya awalna kaributan Beres. nyaeta ieu Gandara teh engkena bakal jadi patih Astina anu ngaran Patih Sangkuning Beres. kitu ieu Gandara atana Pisuman numutkeun riwayat tina Mahabharata Ki Horeng nganung riwayat kabeh jelema nganung lalakon ngaboga lalakon sewang-sewang ku hal sakitu meureun aya nu sarua na nyaeta pangabutuh Ih, leres. pikeun nyumponan urang sapopoe yen manusia teh diwajibkeun ikhtiar Sumuhun. Leres. begituna ti akang saparakansa dina raraga gubernur Sabalemur begituna mudah-mudahan sadayana parenyang yuswa arageung milik akang saparakansa ti rombongan Giri Haryati Luhatur punten